Henteu bah, mimin mah teu nutup-nutupan. Da tadi nyariosna mah bade damel. Kumaha si Aat teh? Abi mah naros oge henteu. Pantesan ame ninggal. Pami neng teh saha namina? Si laing mah dari hati mata jantung. Nggak segitu cukup. Rek teu ama kumaha atuh, cenah rek ajak jalan-jalan tapi henteu wae geuning. Abah mah keukeu teu percaya. Jeung Abah panti baheula ge. Teu ngaridoan mimin kawin jeung si Juhe teh. Yo, hirup mah tong loba ka pusing. Naon rupa ge kudu lempeng. Lempeng jeung lahola. Baik atuh. Cing cirining uing teh normal. Alhamdulillah, mati. Tah iya bumi anu heubeul dibangun ku Bapak teh. Nah, atuh ari Bapak meni nembe bewara ayeuna. Justru ngahaja tah ieu teh hadiah kerwati. Pek pake ayeuna mah. Meni asa sararedih kieu, Bapak? Nah, jeung make sarara deui sagala. Nya sedih bunga, Bapak. Meni asa dipasihan kejutan ku Bapak teh. Justru ngahaja tah ieu kuncina. Pek urus yang bener. Bapak rek ka Kang Eman heula. Nya. Pokona dimulai ayeuna gawean urang duaan ulah sapekeun ka gagal deui bet. Siap lah. Diapikan ayeuna mah. Tah kitu atuh. Apa teu? Di kampung urang teh aya nu anyar pindah. Saha gitu? Justru eta pandewek can kenalan. Ngan cenah mah geulis pisan. Wah. Kieu carana mah bisa diheureuyan atuh. Ieu mah tempo ngadenge awe geulis. Hejo. Baik atuh. Cing cirining uing teh normal. Percuma bet. Boga awe geulis oge. Ari teh boga duit mah angger mau jalan. Yah, cabut ah. Hayu atuh ah. Tewe heula ah. Bukan we aya mangsa. Cus ah. Kararebul kieu.
tanya gelis gitu duh. Kang, nuju naon dedinya? Pasti ngintipnya. Ente neng, tenan naon? Ieu nuju ngalereskeun sepatu abi mah. Aya-aya wae, dasar lalaki. Kenalkeun heula atuh. Ajo. Pokona di kampung ieu mah pangkasepna. Oke, pangbeungarna neng. Kumaha si Aa teh? Abi mah naros oge henteu. Teu naon. Justru matak diwartosan teh supados neng terang. Punten neng. Pami neng teh enggalannya di dieu. Mohon Abi mah enggalan ngalih ke kampung ieu. Pantesan atunya. Pantesan naon? Pantesan meninggal. Pami neng teh saha namina? Wati, Oh, Wati. Saya oge-nya namina pas. Sareng raraina geulis pisan. Si Akang mah nembe ge kenal pas ngagombal kitu. Kalah asup geura. Teu apal ka Ajo Surajo kieu carana mah. Pokona tingalikeun sia, kudu beunang ku dewek. Weh, Pak RT. Bade ka mana Pak RT? Johe, Bet. Biasa, berarti bade mulang. Oh, bade uih Pak RT. Aduh, Bet. Pak RT asa bagi kasetnya. Kantenan atuh. Wah, salirana kagagah kieu. RT teh ya. Bisa kudu dipuji RT mah. Ya. Versi lain doaan. Aduh, Pak RT masuk nyari-nyari piatau heunya Bet ya. Lumayan. Sanes lumayan deui atuh Bet. Pak RT ieu ikhlas. Ikhlas atuh. Oh, atuh Pak RT. Lah, keur gagah teh Pak RT bager deui nya. Pami Pak RT ikhlas ridho mah tambahan deui atuh. Si lain mah dari hati minta jantung. Nggak segitu cukup. Cukup sakitu ge he. Nya cukup atuh. Pak RT nuhun pisan ya. Rezeki nu teh dipasikeun ku Pak RT mudah-mudahan singga ngatosan langkung ti kieu. Amin amin. Mangga tuh. Mangga Pak RT. Mangga Pak RT. Tuh, cek dewek oge. Lamun geus rezekina mah moal ka mana atuh? Aslina pasti kanu dompetnya moal dipiceun. Ya. Capek oge neangan. Nah, kaditu eueuh di teangan teh, kadieu eueuh. Beas beak. Gas eueuh. Kamana jelema teh nya? Nyapekeun pisan, nya lapar ieu teh. Nunang nuni nuninang nuninung nunang nunina nuninang nuninung nuninang. Ayak itu budak teh. Assalamualaikum. Min. Min. Aduh. Si Abah. Pasti ieu bakal nanya ke si Kang Juhe ieu. Min. Abah. Mangga bakal bat. Heg. Mangga Abah calik. Mimin nyanda kala cai. Ya sok lah.
Abah. Kunaon Min? Jika nu keur loba masalah gitu? Teu kunaon, Bah? Alah, tong sok ditutup-tutupan. Abah mah moal bisa kabohongan. Kamana salaki maneh? Si Juhe kamana? Eta, Bah. Nuju milarian damel. Gawe naon si Juhe. Tong sok loba nu ditutup-tutup, Min. Sok terus serang ka Abah. Henteu, Bah. Mimin mah teu nutup-nutupan. Da tadi nyariosna mah bade damel. Alah, Min. Abah mah asa teu percaya. Nu puguh mah paling-paling ge si Juhe mah ngaladog we. Supaya ini ti imah we hungkul. Nya duka tuh Abah. Dan nyariosna mah bade damel. Alah, naon nu ditepikeun ku Mimin ka Abah? Abah mah keukeuh teu percaya. Jeung Abah panti baheula ge teu ngaridoan Mimin kawin jeung si Juhe teh. Di teangan teh meni hese, teu cara harita keur jaman nguudag. Kunaon atuh bebeb teh? Meni gede ambek wae. Rek teu ambek kumaha atuh, cenah rek ajak jalan-jalan tapi henteu wae geuning. Sabar atuh beb. Panterang nyalira, ayeuna teh nuju sibuk-sibukna. Alah, loba alasan pisan. Geus lah pokona mah hubungan teh putus geura. Is, tong kitu atuh beb. Pana ate nya pisan ka bebeb Anis teh. Pokona cinta ama ngan ukur kanggo bebeb Anis. Alah, gombal. Biasa da lalaki mah kana ditu. Teu gombal ama beb. Pokona janji moal nganyirikeun bebeb Anis. Tah, gitu atuh. Keur geulis teh beuki we, geulis. Duh. Tapi janjinya kedah jalan-jalan. Nya, ke jalan-jalan bari meser acuk we teh nya. Nya terus atuh, angkat heula nya bari bakeula. Nuhun hati-hati. Nuhun. Mangga Neng. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kumaha carana nya? Sangka Neng Wati bisa beunang ku dewek. Tapi lamun teu beunang ku dewek, tong ditanya aja Surajo. Tapi bingung ieu teh. Kumaha ngatur waktu nanya. Neng Anis minta jalan-jalan. Aduh. Jangan euy ah. Alah. Pokoknya Neng Wati kudu beunang ku dewek. Kumaha carana nya? Soalna Neng Wati rada judes Lamun teu beunang lain aju Surajo. Pan dewek jelema pangbeungharna di dieu. Yo, Selaing mah ngarawaskeun wae dewek. keur naon di dieu euy sorangan? Keur parusing he euy. Pusing kunaon, Jo? Aya we. Yo, hirup mah tong loba ka pusing. Naon rupa ge kudu lempeng. Lempeng jeung lahola. Eta pisan. Ieu mah urusan percintaan. Naon urusana lempeng jeung lahola. Oh, si lain putus jeung Neng Anis? Gagah pisan ngomong tebet. Moal putus jeung Neng Anis mah. Nu aya dewek namahan. Tapi kumaha carana nya bet? Soalna ya we rada judes euy. Ajo. Lamun masalah awe judes, pasrahkeun ka dewek duaan. Bisa diatur atuh Jo, masalah eta mah.
carana kumaha he? Pertanyaan nu ditunggu-tunggu ku dewek duaan. Bener teu? Bener pisan. Eta tah. Jelaskeun atuh. Jadi kieu, lamun si Laing hayang menangkeun awewe itu, dewek boga aya anu bisa. Tah eta. Maksudna udah bisa naon, Bet? Halah, lila atuh da. Ngajelaskeun teh kieu atuh. Jadi kejo lamun si Laing kagegeloan atau disebut teh kapengpeongan ku awewe. Dewek boga kokolot anu sakti mandraguna. Di mana, he? Tah, iya pertanyaan kudu dijawab. Di mana? Kudu anu leueur heula atuh. Leueur kumaha maksudna, Bet? Aduh. Kieu we lah. Si Laing mah tarima beres weh. Masalah eta ngingkigna ka kolot nu sakti geus dipasrahkeun ka dewek duaan. Tarima beres si Laing mah nyahok kieu epokna mah awewe eta. Yakin beunang, he? Ya yakin atuh. Naon teu yakin? Siap, he, gitu mah. Ya, he, keur ente ke lamun geus aya informasi, bejaan dewek. Ajo surajo. Caritana we jelema nu beunghar. Manya muruhan si duit beureum teh ngan salemar, pan geus jelas satu duaan. Aing mah. Yo. Jadi tapi buktikeun. Tenang. Tah lamun kieu segala sesuatu pasti tangtuna bakal aman, lancar, sejahtera ka ituna. Ya geus, he. Kala ngaranna saha eta we? Mun teu salah mah tadi teh Neng Wati. Bisa diatur. Ya geus. Dewek kedek ka kolot heula. Siap, he. Hayu, siap. Nuhun, Bet. Alus we kieu karek balik. Di mana wae? Apan geus usaha atuh mah kejeng nanya ti mana wae. Sika itu pangenakeun cai haus. Eueuh, beak cai oge. Peraku cai acan. Kumaha atuh geus oge beak? Nya meuli atuh. Rek duit di mana atuh? Ngarisikoan oge henteu. Indit isuk balik peuting. Mana aya teu? Sabar atuh. Ngaranna ge pejabat pengangguran Jawa Barat, aya jeung aya henteu. Tah, alhamdulillah poe ayeuna mah cair bisa nyangu. Tah. Duit hasil naon ieu? Alah geus tong loba nanya lah, nu penting mah ayeuna mah nyangu. Jeung nu paling utama mah belikeunna cai haus. Lain. Tadi si Abah ka dieu. Waduh. Tek naon? Nanyakeun. Terus dibajakeun ka mana tuh? Damal, milarian damal. Tah eta pamajikan anu alus mah. Nya atos atuh. Si Abah rek naon ka dieu atuh nya. Nyiar pirung sieun wae eta teh. Nah bet kieu jadina gara-gara tuang rama nu teu doa megakeun tali kaasih nu geus ngancik dina ati. Durian dipaksa pegat teuingan nu asing diulang sereungit najanara nyebat pisah hampura akang hampura